Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna bade nyarioskeun gelarna Gusti Allah anu ka-84. Gelar Gusti Allah anu ka-84 Al-Hadi. Al-Hadi hartosna Allah Subhanahu wa taala. Dat anu maha maparin petunjuk Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna, mangrupakeun hidayah rupi-rupi petunjuk anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhlukna. Pertama, aya anu umum, petunjuk anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala, hidayah anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh anu umum mah dipasikeunana ka sakabeh malaikat, ka sakabeh jin, ka sakabeh manusia, ka sakabeh hewan anu aya di daratan jeung di lautan, ka sakabeh tumbuh-tumbuhan, bumi, langit sareng panggasina, kabeh ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan petunjuk, dipaparinan hidayah. Umum eta anu disebat naluri ka bangsa manusia anu orok keneh. Contoh orok name lahir dipapari naruri ku Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngisep kana ASI. Kanggo naon eta hakikat Allah Subhanahu wa taala anu maparin petunjuk ka eta murangkalih piwara ngisep kana eta ASI sehingga tiasa mempertahankeun kana kelangsungan hidupna. Syariat nu janten indung bapana hakikat Allah Subhanahu wa taala anu ngarasakeun. Seueur naruri petunjuk anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jalema termasuk ka urang sadayana mangrupakeun ilham ti Allah Subhanahu wa taala. Mangaweh tambah kantun nafakuran, kantun nalaah kana dari pribadi naruri anu berjalan dina kehidupan urang sadayana anu meliputi kana panca indera anu 5, kana soca, kana pangembung, kana kulit, lidah, telinga jeung sajaba-sajabana anu karungu, anu karasa. Eta mangrupakeun naruri, mangrupakeun ilham ti Allah Subhanahu wa taala kangge petunjuk, mangrupikeun irsyad kangge urang sadayana. Terus naruri anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka hewan, sireum ku Gusti Allah dikaresakeun tiasa mirari kana tuangan, leuteun jeung sajabi-sajabina sehingga tiasa sireum ngadamel liang kangge naon? Kangge melindungi tubuhna tina gangguan-gangguan hewan anu sanesna. Tah kitu eta mangrupakeun ilham anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sakabeh hayawan. Hayam ku Gusti Allah dipaparinan ilham tiasa ngurus anu janten anakna ti mimiti 0 ka 1 ka 2 ka 15 tarasdi sing leung-leuman ku eta hayam. Eta mangrupakeun naruri padahal teu aya nu ngajarkeun ka eta hayam.
sehingga netes tos netes dibantu ku urang ku jalma diturunkeun eta hayam tiasa milari tuangan eta mangrupakeun ilham ti Allah Subhanahu wa taala. Terus hewan-hewan anu sanesna manggawe eta mah kantun nafakuran kantun nauhidan masing-masing. Aya deui hidayah ti Gusti Allah. Gusti Allah anu maha maparin hidayah ka bangsa jalma, ka bangsa jin nu mangrupakeun hidayah agama. Biasa mengenal kana agama Islam, biasa mengenal kana rukun iman, biasa mengenal kana rukun Islam, teras tiasa naon gitu eta mangrupakeun irsad petunjuk ti Allah Subhanahu wa taala, mangrupakeun hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu dicandakeun ku para rasulna, mangrupakeun wahyu ti Allah Subhanahu wa taala anu didugikeun ku para rasul, ku para nabi kanu janten umatna termasuk ka urang sadayana. Eta mangrupakeun Al-Quran sareng hadis kanggo bekal hirup urang sadaya menuju kana ridhoana Allah Subhanahu wa taala. Buktosna Al-Quran anu cukup eta Al-Quran ngajantenkeun petunjuk sakabeh manusia jeung jin tikawit Kangjeng Nabi Adam nepi ka umat akhir zaman sadayana padoman hidup mana anu diwajibkeun ku Gusti Allah, mana anu dilarang ku Gusti Allah, mana anu alus dilaksanakeun, mana anu geuring dilaksanakeun, mana anu matak ngajantenkeun ganjaran lamun dilaksanakeun, mana anu matak ngajantenkeun dosa lamun dilaksanakeun, sadayana aya dina Al-Quran. Ditambihan ku hadis-hadis Rasul anu wajib benerna da para rasul sifatna sidik, bener, amanah, terpercaya, mustahil khianat, mustahil bohong para rasul. Sakabeh hadis rasul bener nyaritakeun ieu wajib dilaksanakeun, nyaritakeun ieu haram lamun dilaksanakeun, haram lamun dilaksanakeun, wajib ninggalkeun. Ieu sunat lamun dilaksanakeun, gede fadilahna, matak penting kangge urang sadayana berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunatkeun ku Kanjeng Rasulullah Muhammad. Teras naon-naon anu dimakruhkeun ku Kanjeng Rasul penting kangge urang sadayana berusaha menghindar. Terus anu diwenangkeun, anu disubhatkeun ku Kanjeng Rasul penting urang sadayana menghindarina. Tah kitu. Eta mangrupakeun irsyad, hidayah, petunjuk agama kanggo orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, bainal masyriq wal maghrib. Aya deui hidayah anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh mangrupakeun taufik, ilham dikersakeun urang sadayana cepil dibukakeun daek ngarungukeun kana moedoh-moedoh kana katerangan-katerangan hukum anu penting ku urang sadayana
ketahui enak dihafal sareng diamalkeun eta merupakan taufik ti Gusti Allah, merupakan ilham ti Gusti Allah. Panangan dikeresakeun daek nulung ka sesama, daek ngebantu ka sesama, daek mere ka sesama, daek nungtun kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Lisan tiasa ngajak-ngajak kana kasayan, nyaram kana kaueunan, tiasa dibacakeun kana kalimat-kalimat thayyibah sapertos maca Al-Qur'an, maca hadis, maca sholawat, maca tahmid, tahlil, tasbih, dzikir jeung sajaba-sajabana. Ucapkeun kalimat-kalimat thayyibah eta merupakan taufik ti Gusti Allah, ilham ti Gusti Allah. Cepil dirungukeun kana perkara-perkara anu dipikaridho ku Gusti Allah. Petunjukna parantos jelas, keterangan parantos jelas, tos seueur anu ngagemor-gemorkeunana. Nu penting urang sadayana berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah, nebihan kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah, ngalaksanakeun kana naon-naon anu diwajibkeun ku Kanjeng Rasul, nebihan kana naon-naon anu dilarang ku Kanjeng Rasul, berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunatkeun ku Kanjeng Rasul. Eta sadayana merupakan al-hadi pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung ti Gusti Allah merupakan ilham dan merupakan irsad petunjuk, merupakan Al-Quran sareng hadis sareng kaul-kaul para alim ulama jeung sajabi-sajabina. Janten rupi-rupinya hidayah ti Gusti Allah teh. Aya hidayah anu umum anu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka sakabeh makhluk merupakan naluri insting, yaitu nu ditambihan dilengkapi ku panca indera, mana anu matak bahaya, mana anu sae, mana anu bermanfaat kana kelangsungan hidup, kana jalur agama jeung sajaba-sajabana. Terus hidayah irsad petunjuk di Allah Subhanahu wa taala merupakan agama nu dilengkapi ku rukun iman, rukun Islam, anu merupakan wahyu ti Allah Subhanahu wa taala anu didugikeun ku para rasul teh. Terus merupakan hidayah taufik orang sadayana dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala kersa ngalaksanakeun salat anu 5 waktu, terus kersa ngalaksanakeun puasa dina saseh Ramadan. Eta merupakan taufik, ilham, hidayah ti Allah Subhanahu wa taala kangge bekal orang sadayana kin ya akhirat. Sebab tos ngancik dina ati sanubari orang keimanan senareng agama anu dipegang ku orang sadayana merupakan agama Islam. Penting kanggo orang Islam ngalaksanakeun naon-naon anu diwajibkeun ku Gusti Allah jeung naon-naon anu diwajibkeun ku Rasulullah, jeung menghindari kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sareng naon-naon anu dilarang ku Rasulullah. Terus berusaha ngalaksanakeun kana naon-naon anu disunahkeun ku Rasulullah. Penting orang sadayana minta ka Allah Subhanahu wa taala. Orang sadayana sing aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala
kabeh anggota badan urang sadayana sing mampu ditasarrufkeun kana perkara-perkara anu dipikaridu ku Allah Subhanahu wa taala, ngalaksanakeun kana sakabeh parentahan Gusti Allah, ngajauhan kana sakabeh larangan Gusti Allah, ngalaksanakeun kana sakabeh perkara anu diwajibkeun ku Rasulullah, ngajauhan kana naon-naon anu dilarang ku Rasulullah, jeung berusaha ngalaksanakeun naon-naon anu disunahkeun ku Kanjeng Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Cekapkeun heula sakitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.